Nami abdi Ester Anissa Silayan ti kelas 10A Farmasi. Bade nyaritakeun dongeng fabel anu judulna Sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap. Manehna ti Soledad. Pluk rag-rag kana cai. Hadena caina rada ngayeumbe, paleba dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegerowan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek tikereuleup, tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindetan dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadeungeun aya sireum gegerowan menta tulung, barang ngareret ka handap katenju sireum keur kokosehan Japati karunyangan geleber hiber bari ngagegel daun salambar. Song diasungkeun daun teh kahareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ka teuteuyepan. Teu talangkeu deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru ngagelebar hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Cek Japati, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun, lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu keur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh kieu geura. Itu lain lang-layangan manuk heulang pupeteran, hirup teh henteu sorangan kudu daek silih tulungan. Hatur nuhun.